Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadaya anu simkuring dipihormat, simkuring bari ngadongeng anu judulna Dongeng Sesakala Turahan Tonjong. Kocak aya sinatria dikjaya, tenang ludeng tayaka keung, kawani manuk dadali, ngalawan penjajah negeri. Dina waktu harita Sultan Agung ti Mataram rek ngayakeun tarungan ngalawan penjajah ka Batavia. Waktu panarajang Punggaran Sultan Agung kasasar jeung sabaraha kanca prajuritna. Cing prajurit, urang palebah mana ieu teh? Asal loba pisan jungkrangna. Turun gunung unggah gunung meusan. Tuh geuning pasawan mani ngemplang Sultan. Saur prajurit. Geus aya mah urang nu heula bae di dieu. Barang keureuh ujug-ujug aya nu nyerang. Siat, hayo mana bawaan jeung kadaharan anu silaing kadeukeun. Mana bawaan kuring yang dirampok. Tuluy babawaan jeung kadaharan sarombongan Sultan Agung dirampok. Ludes, mana teu disesakeun saeutik leutik acan. Sultan Agung teu ngalawan, da kumaha nu nyerahna leuwih loba tibatan rombongan anjeunna. Atuh rombongan Sultan Agung teh akhirna paburencai. Masing-masing nyangan akal, sangkan menang kadaharan jeung padudukan. Salah seorang prajurit ngahulang, "Allah, asa emut ayeuna mah kuring boga baturan palebah ieu nyaeta bab ngecangkot." Teras manehna nempangan, pokna. Sampurasun. 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 Rampes. Nah, kalau jadi siapa itu? Gini, pangeran teguhnya. Saur Mbah Buyut Janggot bari ngelikan. Sobat, anu bisa tinggal siapa dia? Bugumah kieu. Pimpinan urang Sultan Agung rek ngantoskeun ngaran penjajah ka Batavia. Tapi kalau di jalan aya nu ngarampok, bebekelan jeung bawaan ludes dirampok. Nya akhirna bubar. Ari Sultan Agung mah mulih deui ka Mataram ngan prajuritna bubar sabare. Halo, karunya teh. Kumaha kuring rek milu di dieu, kajon dituturkeun ku kuring. Aduh, baik teh. Syukur pisan alek jeung kuring mah. Abe, kuring aya baturnya. Ti harita babarengan di leuweung. Eta dua sobat geus rundingan hayang boga tempat pademukan anu bener. Rek kababak-babak muka kampung anyar nu teu jauh ti tempat cicicingan. Eta dua sobat maluluh hiji tempat. Lembur eta dipaluruh kumaha kaayana, saresna bentukna kumaha. Urang leumpang geuning seueur cai curcor, cai namani herang. Tuh itu loga seuting kocepat, si kaya di borona. Keras kamana deui sobat. Terus kali tuyu kakaler tungtung kulon. Yuh atuh. Di dimaen deui kaayana teh. Bot seueur tangkal Tanjung, tatangkalan mani lalebet. Tuh itu bona mani laranggeyan. Resep ariu, matak betah ieu mah. Geus mun kieu kaya di lembur, urang ngaranna tonjong bae. Sabab ku urang pas dipaluruh kaayaan sarat kaya ka anak, ditungtung wetan jeung kidul, tapi katungtung kaler jeung kulon, nya bentuk kalonjong jeung sapanjang jalan tadi seueur tangkal Tanjung. Satuju pisan aku kuring ge. Kacarioskeun kampung eta, tos anak baranakan jadi teu sepi teuing. Ari tonjong paling kidul disebutna Duku Gembol. Naon sabab disebut Duku Gembol? Cariosna isuk-isuk di lingkungan eta geus harudang sabab rek nyiar kadaharan jang sapopoena. Kecrek-kecrek mengahadian korek. Geus pageung korek deh kitu. Tenang gari geus pageung mah. Tenang kena kuring ngabersihan duku di sawah. Ambek tengah hiji jeung pare.
Ayah dia itu nyanyikan sangu di dapur. Kan bakal ka sawah. Duh, sangu teh mani alus pisan ya. Mani sengit, pulen. Bakal nikmat dahar teh. Mana deungeunana lauk pedak jeung sambel. Lalangna bonteng. Bakal nikmat dahar teh. Di eta lingkungan nuju libur. Masing-masing ku teu sangka beut kamusibahan aya angin gede pisan. Palebah lingkungan eta hawa ujug-ujug tis panencang. Angkep ujug-ujug poe. Tepat kirilah aya sorak siap. Mana hari kita serah datang angin. Terus bae tetanggaan aroyam. Priok ka ditu, priok ka dieu. Imah nu butut terus bae kahibeukeun. Nya atuh anu lencingan masing-masing imah teh lalumpatan, lumpat ka ditu, lumpat ka dieu. Tapi teu aya nu nulungan. Anehna angin gede eta ngan aya di palebah lingkungan eta. Di luar lingkungan eta teu bisa nalulungan siga aya nu ngahalangan bae. Di lingkungan eta aya hiji sesepuh nu disebutna Mbah Buyut. Tapi aneh, ari palebah Mbah Buyut mah teu aya angin. Pagaweana maca Quran jeung ngadoa bae. Tolong, tolong, tolong. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, Tuhan ya Rabbi ya Allah. Dengan keyangi sama gini ya Rabbi ya Allah. Cek zaman-zaman wae di jero lingkungan eta. Mbah Buyut, Mbah Buyut, Mbah Buyut. Tuhan ya Rabbi Mbah Buyut. Ayahnya on biwan bae. Begini ayah angin gede pisan. Ku aku ya doaan. Ya harita Mbah Buyut maca Quran jeung ngadoa. Kieu cenah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Hartosna. Saenyana kuring masihan coba angin anu gede pisan sangkan aranjeun buru-buru tobat ka kuring. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 50. Terus Mbah Buyut ngadoa deui. Bismillahirrahmanirrahim. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hartosna. Ya Allah, mugi angin janten berkah sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Sanggeus maca Quran jeung ngadoa mah, jalma-jalma anu di palebah lingkungan eta nyamperkeun ka palebah Mbah Buyut. Harita keneh angin ribut eta ujug-ujug rep bae eureun. Tah di harita Mbah Buyut disebutna Mbah Buyut Sapu Angin. Ayeuna makamna aya di Duku Gembol. Naon sabab disebut Duku Gembol? Sabab di sakuriling lingkungan eta aya angin gede pisan. Pamirsa sadaya, nami teman kanak-kanakna oge dinamian tina pamimpin anu kawitan bisa ditonjong. Nyaeta Pangeran Martaguna. Janten nami TK Martaguna. Pamirsa sadaya anu kusim kuring dihormat, dongeng sasakala turahan tonjong dugi ka dieu. Luhur saur bae carek mangga danyakeun ka pamirsa. Can mangga permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.